Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina wengi ayeuna Ki Sunda tiasa nepangani pamirsa dina acara anu maneh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Wengi kamari parantos rengse nu kasep ngaraja dewek. Ayeuna urang medar deui dongeng anu enggal judulna Duriat di Luhur Ombak. Ye anu nganggitna nyaeta Bapak Entang Sumarna. Ulang doakeun heula atuh ku urang pangintennya saupamina anjeunna parantos ngantunkeun mudah-mudahan dipupuluk ku rahmatna Gusti Nu Maha Suci dicaang padangkeun ditampi iman Islamna oge teh hilap karundayan atanapi ka keturunanana mudah-mudahan dipaparin kasehatan digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Anu Maha Suci amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah pamiarsanya ngereyeh we gitu. Sok sanaos painten aduh masih keneh tebihnya dina mang dongeng kanana tebih sareng para pendongeng anu sanesna gitu tah. Hapunten pisan paintennya boh logatna boh lentongna asa garupina we masih keneh seueur kakirangan gitu tah. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mega mendung pasusun-susun di langit ting lalimbung ting beleg-beg hideung barasat kilatna geleger sora guludug matak pikasieun jeung pikarisieun sagara nu bengras ngadadak poek mongkleng eukeur mah ti peuting katambah mendung dihareup jiga ketir hideung ngadalingding kawas nu ngahalangan kanu keur lumampah meulah sagara di Supitan Sunda atanapi Selat Sunda hiji kapal NP Pandeglang nu keur ngahaja nuju Pulau Sumatera narik muatan barang-barang batikan ngadadak asa mendeg duka perbawa naon nu bakal tumiba teu kanyahoan deui ger hujan dibarengan angin ngagelebug lir angin topan sora ombak ting jelegur angin ting haliwur kapal dibuntang banting ku ombak jeung ku angin. Darman angin teu wetan kapal balikeun ka kulon. Kapten kapal buru-buru nitah malikeun kapal nuker nyolonon cepet ngaler ka juru mudi. Hei Darman, ayo buru-buru Darman, kapal bakal karam. Hiur, 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 angin datang ti wetan. Juru mudi gancang malikeun kapalna supaya nyoloyong ka kulon. Soloyong kapal nu kacida tarikna dumeh kasurung ku angin tewetan teu kanyahoan deui gelebug angin malik jadi nyapu ti beulah kulon. Hiur, hiur, kapal hampir mandeg sarta dipubat babit tanaga ombak. Darman, 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 Darman nu digeroan ku kapten gancang nyorowok-wokna. Hoi, balik ka kaler. Terus kawetan, Darman, Darman, hiur, hiur, angin tambah nyapu ti beulah kulon. Juru mudi gancang malika kaler galeong kawetan, sarebet kasurung angin, tidinya kakara gelebug angin. Nu bulak balik hiur ka kulon malik deui kawetan, kapal geus teu bisa dikawasa ku juru mudi. Tinggal ripuh jeung ribut pating corowokna antara kapten juru mudi jeung awak kapal lainna. Ayo, teangan jalan selamat. Nu kira-kira bakal nyalametkeun. Kapten cocorowokan sedangkan kapten sorangan geus teu bisa neangan jalan kaluar tina pibahayaeun. Juru mudi ripuh ngabanting-bantingkeun setirna, ombak beuki gede ngebuntang banting kapal, awak-awak kapal pating jererit. Hiur, hiur, hiur. Geleger angin teu beda ti gelegerna gunung bitu lantaran kasaweur ku sora ombak. Hei Darman, coba teangan jalan sejen. Darman, buru. Sora hiji awewe ngahaja turun ti luhur ti tempat kapten. Neng, di mana emang bisa ari geus kieu mah? Bujung-bujung emang geuning tuang rama ge. Hiji kapten geus teu tiasaeun ngira-ngira ka mana pisalameteun. Cobi teruskeun heula ka tuang rama.
Tembal juru mudi ngaranna Darman teh bari setengah ti popolotot teuing bakat ku cover teuing bakat ku ripuh. Ya Allah, mugi ngalindungan ka abdi sadaya awak kapal, abdi sadaya nu teu daya teu upaya teu aya sanes nanging nyuhunkeun pitulung ti Anjeun. Sanggeus ngadenge jawaban juru mudi, si gadis tanggah bari ngangkat dampaleungeunna ngadoa ka kersaning pangeran. Herni, Kapten Somadi ngagorowan Herni mojang nu keur namprakeun dampaleungeunna. Ieu ama, sing caring-cing Herni. Kapten nyelengkeung bari nyamperkeun ka tempat anakna. Aw, tulung! Tingjereritna awak-awak kapal teh nambahan kaketir jeung kasieun sarereat aya nu teu gempeur. Hei, bahaya, kapal geus kaasupan cai. Hayo tawu. Cilegur, ombak nubruk kapal, caina loba nu tembus ka jero. Sakabeh awak kapal ribut nyerokot ember pada nyangking hiji sewang, tapi gelegerna sora ombak nu mancabura ka jero kapal. Lain saeutik nu asup malah kapal mimiti bocor. Hiwur, geleger. Tulung! Ya Allah, mugi Gusti ngalindungan. Serebat Herni muruk kana geladak kapal teu kanyahoan karawak hiji jejaka newak ti tukangan. Hei Neng, tenang, omong jajaka bari nyekelan leungeunna. Aduh, cilaka, kapal pasti bakal karem. Awak-awak kapal siap pikeun turun murusak koci. Ceuk Herni bari renghap ranjug sarta neuteup ka si jajaka. Sabar heula Neng, sanaos ancurup kana sakoci. Ari ombak nuju saki ageungna mah moal tahan. Turunkeun sakoci, buru-buru turunkeun. Dupi Anjeun naon pangna aya di dieu ngajadi awak kapal ieu. Sedang di dieu sadaya ge kenal Kasim kuring. Herni kakara nanyakeun sanajan bari gempeur kunuting jererit. Neng Herni naroskeun nami mah kantun kumaha engke deui bae. Priyogi milari jalan kasalametan, tembal si jajaka bari pageuh nyekelan leungeun Herni lebah pigeulangna. Aduh, hayo Sim kuring salametkeun Pak Somadi, Bapak kuring, ceuk Herni bari ngarontok ka si jajaka teh. Neng Herni, jiwa tuang rama aya dina kakawasan Allah. Anjeunna kagungan akal ku Anjeun, nu priyogi mah nyalametkeun salira ku Anjeun. Hayo muntang kangkang. Si jajaka teh asa-asa karawak ngarawut cangkeng Neng Herni. Hiwur, geleger. Aw! Kapal lila-lila beuki kerem, tinggal ngociakna hiji mojang nyaeta Herni. Nu harita disangkeh ku hiji jajaka dibawa dina sakoci, ngangkleung di sagara, diayun-ayun ku ombak nu ngaguruh. Aduh, ama, Herni terus jejeritan. Tenang heula Neng, tenang. Engkang nu ngabela, mudah-mudahan selamat dugi ka siang. Tur kengeng pertulungan ti pepada jalmi. Si jajaka ngupahan bari manehna oge pupuringisan ari meneran diamulkeun ku ombak nu sakitu gedena mah. Hiwur, geleger. Hiwur, geleger. Nu dina sakoci ting jararit tungtungna leus teu kadenge deui. Rebun-rebun halimun pasusun-susun ngadingding kawas kelir meber di tengah lautan. Srangenge nu kakara muncul, cahayana ngagebor hurung halimun nu pasusun-susun teh purai nyingrai lalaunan, nyingled seperti lalangse, ngegulung kawas reregan. Gunung nu kapindingan halimun ayana jadi atra katembong rungkunukna, geus leungit aling-alingna. Hiji sakoci nu ditumpangan dua manusia nu kabantingkeun peuting tadi ka sisi gunung. Katelah gunung Rakata atanapi Krakatau, nyang saya taya tangan pangawasa dua jalma awewe lalaki ngalempreh, ngan ambekan nu masih ting arengap, nandakeun masih keneh hirup. Tapi maranehna kawas nu kacida raripuhna kawantu sapeupeting dibuntang banting ku ombak sagara nu gede tanpa tanding.
angin topan ngagalabog nambahan ribut na ombak nepi ka maranehna waktu kabantingkeun ka basisir Gunung Rakata dina kaayaan teu aringat. Manuk ting jaring klak sarta ricit dina luhur kai kawas nu karageteun nempo nu pating jaroprak bari teu arempes-empes. Jog-jog di sada alewoh silih bejaan jeung baturna yen di sisi basisir aya jalma nalang karak. Kerak era susurakan saeran saleuserian manuk haur jeung tikukur di sada patarembalan. Tapi sawarehna mah manuk-manuk teh bangun nu marilu sedih. Manuk dadaruk sumageruk hingkik sadanu keur cerik nyeleng cerikan nu kacilakaan ting jaloprak bangun anu kacidari puheunana. Serangenge beki anteng nyorot ngahaneutan nu nalang karak bengkang dadak-dadak kulisik si Jajaka ngulisik. Leng ngerasakeun lalandang kawantu sapeting kaasupan angin jeung teu mustahil cai ge loba nu tembus kana liang celina. Mata karasana balalidag jeung asa tarorek. Astagfirullahaladzim. Geuning aing teh aya di dieu. Nya kapan tadi aing dina luhur sakoci duaan jeung Herni. Di mana Herni? Manehna can puguh titinggalianna tuluy rarat-reret susur sasar panon bat remeng bakat kula lieur lalandang. Herni, kunaon Her? Baranggap karampati sarta ret ditingali ka karapanon bengras meusan nempo Herni nu keur ngalempreh. Bajuna geus teu aya tinggal hiji deui nu mindingan oratna nyaeta cangcut nengah pingping. Sabab tadi waktu rek nabuan cai Herni singkil rek mantuan para kelasi. Tapi kaburu datang manten angin topan di barangan ku cai nembus kapal. Manehna dibawa ngagajeleng ku si Jajaka teh. Si Jajaka kalah olohok bengong bari neuteup. Ya Allah, Herni nepi ka kieu karunya teuing Herni. Nah masih keneh hirup Herni. Si Jajaka terus ngarampaan dada Herni nu basil keneh ku cai peungkeur karhasana. Keur mah awak sampulur katurug-turug teu kutang-kutang acan sanajan bari di barengan ku lalandang urut sapeting di alung boyong ku ombak jeung topan. Ari nempo nu ngagelempeng kitu mah teu weleh resep buah harigu nu maronclot kawas Gunung Cikuray katempo beungeutna nu bareus. Teu matak ngurangan kagelisanana bibir genteul balas kacayan tapi teu matak ngurangan semu kareueutna. Neng Herni, dedeuh geulis. Geuning ieu teh pingsan. Mudah-mudahan tiasa damang deui seperti engkang. Tuluy si Jajaka teh ngurutan Neng Herni ti mimiti punduk terus padaharanana disuai-suaikeun lantaran bisi kaasupan cai laut. Neng Herni, tinggal urang doan di dieu teh. Awak kapal geus pada palastra di teureui laut nu sakieu jerona. Tuang rama Kapten Sumadi tos teu aya di kieuna. Kitu deui sanajan bapa engkang. Herni moal uninga ka engkang. Engkang teh putra Padarma, jurumudi kapal NP Pandeglang. Jatnika ngaran engkang nu katelah geus pahatu. Kari-kari ayeuna jadi pahatu lalis. Jatnika ngomong sorangan bari ngurutan nu masih keneh ngalempreh. Naon atuh nu dipake ubar pikeun ngahaneutan badan Herni? Kitu garantesna bari luak ieu kabeneran Herni brai benta mimiti mah meletet bangun nu kaget lir upama lilir sare. Neng Herni, kumaha emut Neng? Jatnika aya harepan malah kacida bungahna nempokeun Neng Herni geus mimiti meletet panona. Di mana ieu teh? Herni tuluy cengkat lalaunan pisan gigisik bari luak lieu. Neng Herni, emut Neng? Jatnika nanyana bari rada nompo kana beungeut Herni. Abdi emut. Tembalna sorana mani haros-haros kawantu leuleus daya tangan pangawasa. Alhamdulillah, Neng tiasa emut deui. Kang, di mana ieu teh? Sareng saha engkang teh? Herni kacidaling lungeunana can rek inget kana waktu dibanting-banting ku ombak jeung ku angin. Neng, urang teh aya di pinggir Gunung Rakata. Urang aya di Supitan Sunda. Neng Herni, tangtos moal uninga ka engkang, sedang engkang mah terang ka salira Neng. Rehna Neng putra Pasomadi, kapten kapal Pandeglang.
laras abdi teterang saha kitu. Herni surana harosos masih keneh ngarasa lalungse turbang keureuseun. Neng ulah kaget engkang teh Jatnika anu katelah mah Bapak engkang juru mudi nu jenengan padarma masih keneh padamel tuang rama. Timbal Jatnika bari neuteup kaneng Herni. Putra Padarman, ya Allah, kamana ari kapal urang sareng sadayana awak kapal? Herni nanyakeun bangun nu masih keneh linglung. Dan Herni sing emut, kapal teh kapan kerem ditubruk angin topan sareng ombak nu sapertos gunung mata kebuntang banting kapal. Cek raraosan engkang iwalti urang duaan nu salamet. Jatnika sorana halon dumareda panunan netep kanuker olohok rupana kakara ingetan kana kajadian-kajadian waktu peting. Kang Jatnika tobat teuing ama ngiring ka canda kerem. Aduh teuing ama teu tiasa katulungan. Gabrug heni ngarontok ka Jatnika bari segruk cerika nyerian. Neng sing sabar sing tawakal sanes milik tos dugi kana papasten yang maha agung. Kedah kitu kabuktosanana Jatnika ngupahan Herni serta buukna diusapan. Kan teu sangka seujung rambut bakal papendak sareng balai. Ya Allah, abdi teh teu sangka bakal paturai sareng pun Bapa. Ama abdi sareng saha? Herni cerikna tambah tarik. Herni sing sabar engkang oge upami diemutkeun mah kalintang nyerina. Keur mah engkang disebatkeun jalmi tos pahatu katurug-turug ayeuna dikantun kuno jadi bapa atuh engkang teh teu kapalang jadi jalmi pahatu lalis. Neng geuning kieu nasib urang teh. Teu tahan Jatnika oge segruk cerika nyerian atuh ayeuna mah jadi duaan paungku-ungku. Dua jalma nu keur cerik taya nu ngaharu biru saha nu nyaksian iwalti manuk nu recet dina dahan kai jeung cai laut nu tenang ombak leutik sumiriwik. Teu kawas ti peuting tadi ting jelagur tanding gugur ting beledug kawas gunung bitu kawantu keur angin topan. Kang Jatnika kumaha petana sangkan urang tiasa mulih dugi ka basisir Pulo Jawa. Keung abdi mah aya di dieu mah Kang. Ama abdi ngiring ama. Neng Herni teu kawur tenang ras inget karamana jerit ngejerit cerika nyerian sarta teu uleh-uleh ngarontokan ka Jatnika. Geus teu sadar deui buah dada dugdeg di aradu jeung dada Jatnika malah nempo kana beungeut. Jatnika sanajan sarua keur nandang ka nyeri kesedih hate tapi lantaran tuang-tungan lalaki teu pati sabaraha kawas Neng Herni. Manehna mah bisa keneh ngalalemu Herni diusapan pinuh kadeudeuh. Neng ulah dianggo nangis tong diangge aral subaha da parantos kadar tuang rama. Titis tulis takdir ilahi kedah maot di tengah-tengah sagara. Kitu deui parantos nasib urang kedah dikantun ku sepuh ku jalan kieu dicegat gelombang laut nu sakitu motahna angin topan nu ngagelebug. Ayeuna mah wayahna geulis. Kang Jatnika tulungan abdi Kang. Gabrug ngarontok kana beheung Jatnika bangun nu kacida teu sadarna atuh sanajan dina kaayaan sakitu keur sareredihna digabrug-gabrug teuing mah ku mojang nu sakitu mencerangna tur dibuligir ka tembong dada jeung buah hariguna nu omyang. Jatnika ting seredet hatena ting sareblak rasa duriatna. Asmara geus ngamimitian nyamberan jantung ngadadak ratug seredet hate kawatirna. Karawak Jatnika nangkep Neng Herni terus dijungjungkeun geek sina diuk dina lahunan manehna. Neng Herni deudeuh teuing Neng, engkang bakal ngabelaan ka Neng. Sok supados Neng sabar mamanahan. Suara Jatnika harosos. Kang abdi candak mulih ku engkang ka Pulo Jawa. Jajabkeun abdi ka ibu. Herni terus tanggah Jatnika panonna nu gentel katempona nambahan curuleug sedang kagelisan teu robah-robah mangkaning buah harigu padek jeung dada Jatnika nu nambahan ratugna jajantung. Neng urang tong sesah-sesah kangge engkang gaduh sakoci
nuku urang dianggo nyalametkeun jiwa urang duaan sing sadar sing sabar kalayan emut kana takdir. Jatnika dadak-dadak ngerasa panas pangaruh asmara nu mimiti nyongkab kasaksianku sorotna panon poe. Jatnika netep banget Neng Herni tengicep tekicep-kicep. Neng Herni ditetep kitu teh teu ieuh daek ngalius atawa tungkul, tapi terus tanggah jiga nu merek kasempetan pikeun babarengan nutup kesedihanku kasugemaan. Neng Herni, engkang sanggam ngabela dugi ka mana oge. Engkang mau burung ngabela tong sariganing lara dugi ka pati engkang sejabu mela. Nuhun Kang Jatnika, parantos nyalametkeun diri abdi tina bahaya ombak laut. Neng Herni tanggah netep Jatnika bibirna katempo pating arembut sarta ipis bangun amis potongan galing ngadaun eceng. Jatnika karalak kelalak nereyan ciduh kauruy asa deket paninengan asa jauh sungkawa hate perbawa karemna kapal di ombak sagara. Teu jadi ingatan deui timbul tetepna nu geulis nu nembus kana ati. Tugtegna dua dada munggah katara ting rarenghap leungeun Herni muntangan punduk jeung beuheung Jatnika sedang masih dina kaayaan dilahun. Leket teuy hate Jatnika ngaleket teuy asmara nu ngagedur teu bisa ditahan. Neng Her, engkang nu aya di sagandengan hoyong bebela kasalira, tapi engkang cinta ka Neng kumaha sami-sami atanapi henteu. Jatnika sorana tambah dumareda malah meuni haros-hos. Saha deui nu ku abdi bade dipuntangan nanging engkang nu parantos ngabela pati nyalametkeun tina bahaya ombak sareng topan. Sora Neng Herni mani halimpu tur halon panona masih keneh netep sarta bibirna ting arembut katempona nambahan pikauruyeun. Nuhun kacinta engkang ku Neng Herni katampi, nanging engkang hoyong maparieun tawis kacinta. Kumaha Neng Her? Kerasa nampi. Jatnika nyaritana pegat-pegat sarta teu boleh netep. Herni ngarti tuluy nembalan ku unggeg. Her, dua jalma nu sanasib aya di pulau kosong nu eusina ukur gunung jeung sasatoan harita pada silih pentangkeun asmara. Micen kapedihan hatena nu teu kudu diinget-inget deui dadana pating rarenghap ambekan ting hareos disaksian ku ombak laut. Ombak dipirig ku angin letik, bungah pacampur kelar, waas pacampur sedih jigana pikeun maranehna mah kanyeri kaporih jeung kareuwas teh leungit sapada harita kitu ge ukur memenitan tetep inget deui sanggeus pada nempo deui ombak laut nu semu biru. Cilaka Neng Her, Jatnika sanggeus nalila netep ka sisi laut manehna ngaranjug terus netep ka Herni sarta nyebutkeun cilaka. Cilaka naon teh Kang? Herni kuat olohok bengong. Duh cilaka, urang moal tiasa mulih ka Pulau Jawa. Parahu sakoci nu dianggo wengi ku urang geuning beuteung aya. Rupina wengi kabantingkeun ombak ka tengah atanapi disapu angin topan. Timbal Jatnika bari ngahulang. Parahu sakoci teu aya, beu cilaka. Kumaha urang tiasa nawangsul. Sedangkeun teu aya deui nu diharepkeun ku urang mung parahu sakoci nu eta-etana. Herni oge milucu malimba ongkoh leuwih-leuwih manehna mah da hayang gara indit ka Pulau Jawa nepungan ibuna. Leheung basa upami aya wartosna. Reh kapal kacilakaan di tengah jalan. Panginten bakal aya salah sawios nu nyusulan atanapi milarian nanging teu aya untupan. Margi teu aya nu kauninga kawantu tengah wengi tur teu pisan aya tapakna. Boh ngambangna sebagian adegan kapal atanapi nu sanes-sanesna sanaos aya oge kapal sapengkeureunana moal nyangkaeun yen di dinya aya nu kerem. Herni nyurucun cipanona sedihna karasa deui dina batina. Sedangkeun lamun teu bisa balik rek kumaha pidahareun meureun lapar. Nya kedah wayahna Neng Her, margi urang teh bade kumaha deui iwal ti kedah sabar
memanawian aya kapal nu sanes ngalangkung ka dieu. Tembal Jatnika bari netep Herni ngarasa teu puguh pipikiran lamun di dieu 2-3 poe sok sumawana aya mingguna sajabat taya dahareun teh moal nya kudu babarengan terus jeung hiji lalaki nu teu samuhrim. Nah moal tiasa ngusahakeun supados tiasa gaduh kangge wangsul hiji alat nu sanesna deui Kang, tanya Herni bari dumareuda pisan. Kumaha atuh akalna Neng Her? Engkang teh bingung keneh. Kajabi upami tos aya katenangan, kacape sareng karewas urang tos paler, nembe tiasa ngemutan. Kumaha akal kangge tiasa mulih ka pulo? Kantun kumaha engke wae. Tos urang ngaraoskeun heula katenangan. Tembal Jatnika bari teu woleh ngarasa bingung, bener lain dikieuna manehna oge hayangna buru-buru balik ka Pulau Jawa. Ngarasakeun keungna aya di pulau kosong, mangka disebutkeun hiji pulau nu eusina iwalti gunung. Kasebut Gunung Rakata nu moal boa loba sato nu garalak kawantu tara kasorang ku manusa. Waktosna kabejang sae pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.